Ya Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Nini Isa kembali lagi ke Nini Isa. Subhanallah, cepet sekali jalan teh. Jadi papa nate lompat teh ganjang pisan. Ya padahal entah sebongkok gitu tinggali. Ya Allah. Heseng budagna. Nih. Udah ka dieu ka dapur. Kah? Meni cepet lama Nini. Meni lompat siga lompat meni kuatan. Ah, muat-muat sorangan. Gusti. Sampai teka udah Gusti, ya Allah. Assalamualaikum nih. Salam. Aduh. Ya Allah. Alhamdulillah. Sana di mana? Oh, iya. Ceng teh teh kunaon eueuh nyeri air panas beuteung. Oh, pedamang ini teh. Aduh ya. Panas. Kunaon atuh? Duh, kada sok panas wae. Oh, panas we patuangan. Mama nih gancang lompat. Goncong. Udah geun ka haheho. Capek. Kiat keneh mah. Ah, tuh Eta. maksakeun we. Ieu teh Mak. Nah, Tah. Kan kemarin janji Kak Ma rek masihan sarung. alhamdulillah. Sareng acuk teh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tah. Manawi ka anggo, Ih, ku emak tinggal. make jeung teu ka anggo. Ka ieu sarungna mah geng milih. Aduh, Tuh. ngelesang kieu. Supados mah gaduh gentosnya mah. Kumaha tuh ararisin. Wios. Datu Doakeun we kanggo sami Nini abi ge Nini Isa almarhum pangdoakeun ku emak. Tah. Sing ieu sing di alam kuburna nya sing Tah, caan. ieu teh bade di ka almarhum kan. Muhun hadiah, hoyong hadiah. Ka Muhun, umat muhun. badagna dianggo. Muhun kanggo Nini ieu. Aya kerudungna mah tah. Saha namina? Tuh mak ieu kerudungna tinggal. Tuh. Aduh, nu herang kieu. Namina saha? Nini Isa sami. Sami. Muhun. Aya ramana. Ramana mah Raden Uyo. Oh, geni. Tinagrak. Tina Ni encar. ni encah. Nini Ocah. Oh, Kapungkur teh Tinagrak, Nini Ocah teh. Kampung Nagrak. oh nih. Matak ararisin kieu atuh. Sakedik mak tah. Ih, Ieu mah acuk anu ibu tah, anu ibu ieu mah sok tara dianggo. tara. Tara dianggo cangakeun kanggo ibu kanggo Nini. Ieu mah nu ibu sok tara dianggo cenah pasikeun we cenah. Halo. Alhamdulillah rabbil alamin atuh. Mau sok ngaos tara. Osok ngaos. Oh, sok di dieu we. Tara Gaduh Tara. Al-Qur'ana, gaduh teu Al-Qur'ana. gaduh ge. Aksarana tilas almarhum nerenya. Oh, teu kaangos. Mah hoyong Sok ieu. ieu we sok ya. Iya atuh Al-Qur'ana tah dipasihan kanggo emak rada ageng ieu mah mak. Aduh. Tiasa emak bakal tiasa ngaosna eta mah. Aduh, nya we. Yasin we di dieu teh da. Mohon. Aya Ieu Yasin aya Quran. ke punten. Yasin mah aya gaduh ti Tah ieu Yasin nu alit bisi mah bade tahlil, ieu aya nu alitna. Tah mah eta mah muhun tiasa Yasin. almarhum Yeti wetan istrina Pak Teta. Resep ka emak teh papahna gancang papahna. Wah, Eta sadinten enggo dinten jalan-jalan teh emak teh. maksakeun. Ari anu sok ngalasulu saha? Wah, emak we sakapeung masuk ke karayapan. Oh sok ngalasulu oge Wah, emak teh. incu atuh ieu ngabengkel wae nu hiji. Nu Mhm. hiji deui ka wado teh acan ka dieu deui. Mhm. Dua incu. Jadi emak teh ngalasulu ka mana wae mak? ya di dinya we aya tilas ieu narutuhan para doma Oh sok nutuhan emak teh. sanes anu ngadaramel. Oh nu tos jukut. ngadarma jukut narutuhan Aya kumaha dicanakan iya, rang-rangna. itu. Oh. Itu Tuh bade adan. cai tuh. Mohon mah hatur nuhun tak mak ieu acukna, ieu sarungna, eta kerudungna, ieu Al-Qur'ana panginten. Mudah-mudahan kaanggo ku emak. Sae mah henteu mung ieu mah ka emu. Kedah kumaha mama sok ararisin. Nuhun we di naon kitu
di pikarunya pikanya nuhun. Mudah-mudahan mak aya nu nambihan deui, aya nu masihan deui ka emaknya. Rezekina ieu mah hoyong tak aya nu masihan sembakona nya mak nya. Sasasi sakali kedah nama emak teh dikintun nya mak. Itu sekali ge ti Pak RW bersama teman takbir. Mohon. Tuh masihan deui. Teu acan mah itu. Mak, Eta acukna hoyong dicobian ku emak sae teu. mana iya? Mohon ya. Aduh. Pamit teu ka Anggo urang gentoskeun. Wah, nah, kamu kudu gentos. Iya teh caroge. Sana cara ge ieu teh sami ti komunitas Kabuyutan Gunung Sangyang ti KPKGS Yayasan Limbangan Wangi nu sok ngiring jalan Kang Toni teh doakeun ku emak sing lancar anjeunna kan bade kuliah di ISBI deui. Kumaha doakeun nya mah sing rezekina sing ageng. Sing ageng milik. Amin. Sing lancar, sing selamat, sing sehat. Amin, mohon. Amin. Salirana sing ageng milik. Mohon amin. Eta ge agengnya milikna mah. Dan sing nanyung atuh. Amin. Sok atuh mak cobi mak. Pamika Anggo mudah-mudahan mak aya nu nambihan deui nya, aya nu masihan deui ka emak marhatoskeun ka emak. Mak Isah di kampung Manyah Beureum Desa Ciwangi pangtanya mah ya. Sing aya deui nu masihan sedekahna kanggo emak. Teu nya mah ya. Teu disangka bakal aya milik. Mohon mudah-mudahan kan emut kamari minggu payun kan kamari ka dieu. Tak ayeuna ceuk abi teh menawi aya gaduh rezekina kanggo sinjangna. Alhamdulillah aya rezekina mak. Sok teh dicobian ku emanya mak. Mama dake we pamasihan-masihan. Baju samping oge. Tara meuli da teu boga duit. Aya nu masihan duit kana beas dengan sangu. Geus da nu ngatur mah Allah panginten nya mah nya. Rezeki mah ti Allah panginten nya mah.